Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ibu sarehat sadayana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji sinarang syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam mugi tetep dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngarespon pertarosan ibu-ibu pengawasan di WhatsApp tadi ya ibu nu nyarios anu naros kumaha hukumna nyacat diri sendiri gitu. Nyacat kumaha tapi kita ibunya ya bilih nya bilih teu sesuai sareng anu dimaksud ku ibu pengawasan nya hapunten gitu ibunya nya wayahna oge gitu ayeuna urang nuju aya dina kondisi sapertos kieu Covid tapi alhamdulillah urang tiasa teras gitu ngaos sok sanaos via kieu nya via online mudah-mudahan we ieu ngajina urang tolabul ilmina ieu urang sadayana sok sanajan dina kaayaan anu terbatas terus kieu mudah-mudahan sing janten panggugur dosa-dosa urang sadayana oge mudah-mudahan wae tambah-tambah amal timbangan urang ke dijaga gitu nya ibu nya wih deui kana pertarosan ibu tadi nyebatkeun kumaha upami hukumna nyacat diri sorangan gitu. Maksudnya nyacat diri dia nyalahkeun benernya ibu nya. Gitu mainnya nyalahkeun diri sendiri. Sok sanajan jiga halus gitunya eta. Sateu acan eta bahasan perkawis nyacat diri sendiri sayana urang paham heula gitu. Di mana eta kaluarna panyacat gitu. Nah tina naon gitu nah hatina hate nah hatina kolbu gitu atau napina hatina nafsu gitu ti payun tos ngajelaskeun sakedikna perkawis nafsunya ibunya ti payun nafsu teh kan aya nafsu amaroh aya nafsu lawamah tah anu mana gitu bilih gitu ibunya upami ditilik tina kaca patauhidan nyacan diri sendiri sok sanajan jiga katinggalna sae gitu nya contohna we ya duh kaduhung gitu ibu henteu ngaos ti baheula gitu duh kaduhung ibu teu diajar natepan ti baheula teu diajar ngaos Quran ti baheula gitu ari ayeuna daek ngaji gara-gara pensiun gitu kan nya sayana orang tinggal heula pahami ti mana eta kaluarna panyacan gitu. Pami ditilik tina patauhidan. Aya dinamina nafsu, hiji nafsu amaroh, kaduana nafsu lawama. Nah nafsu lawama ya langsung pangintennya karena bahasan anu ku ibu bilih teh lami teh nya singkatna lah. Singkatna eta nafsu nafsu naon eta naon gitu anu nyacat diri teh naon gitu kan jiganya gitu meratap gitu kan ya Allah kaduhung gitu kan Allah disebut gitu tapi eta panyacat eta ucapan eta kaluarna ti mana gitu aya saena urang bahas heula nafsu langsung we enten kana nafsu anu berkaitan sareng anu bieu gitu nya dina sisi patauhidan dina sisi pengetahuan namina aya disebut nafsu lawamah ayeuna nafsu lawamah nyata nafsu nu sok nyacan naon nyacan dirina sok sanajan katingali ari ngaran nyacan tetep we kan cacan gitu nya ieu nya dina saur patauhidan tapi dina segi anu sanes aya nu ngabolehkeun gitu tapi ieu mah dina sisi patauhidan sim kuring sapendapat sareng lengan anu sanes terus badanten gitu nya aya namina nafsu lawamah nafsu lawamah nyata nafsu anu nyacan ari ngaran nyacan pasti kacacan contoh wae kieu ibunya nafsu nu sok nyacan supaya tadi dicarioskeun aduh hampura dasar gitu henteu kaduhung gitu henteu ngaji ti baheula kaduhung henteu tobat ti baheula gitu ayeuna napas geus erek beak gitu umur di paling ujung ditungtung kakara gitu salaras nama
eta teh teu kengeng ibu. Nah sabab seakan-akan orang nolak karena teu narima gitu, karena katangtuan ti Allah Subhanahu wa taala anu tos berjalan ka urang gitu. Jadi jika nu teu narima gitu kunaon, ku nyacadna eta diri urang, ku nyacadna eta ku hawa nafsu teh siga alus kan sebenarnya mah, tapi ternyata kacacat nya siga kumaha siga anu teu narima kesana urang meratap gitu, siga nu teu narima karena katangtuan Allah Subhanahu wa taala nu tos digariskeun ka urang. Sedangkan kan ari qadar dina kitab Kasifatu saja disebutkeun wa qadaru nya wa qadarihi jeung ari pepasten gitu. Khairihi ari alusna pepasten wasari jeung ari goreng-gorengna pepasten eta minallahi taala, tetep ti Gusti Allah taala. Nah aya goreng gitu kan. Urang nanya, nah aya goreng. Emang kalau mere nu goreng gitu. Henteu kan. Maksudna kieu, anu alus yakin ti Allah Subhanahu wa taala. Terus anu goreng, lain goreng anu sabeuna mah. Tapi naon? Hawa nafsu teu narima gitu. Aya hawa nafsu na yang kanu nunaheun we gitu, nu sesuai jeung hawa nafsu. Maka aya kata nu goreng gitu nya. Padahal mah teu aya nu goreng ti Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khairul makirin. Allah mah sebaik-baik pembuat makar gitu. Sebaik-baik pembuat rencana. Elehlah saudara ge kabeh gitu nya. Gitu panginten Ibu. Janten kumaha atuh carana sangkan urang dina eta tingkah nyacad teh henteu seperti kitu gitu. Carana tutup kunaon ku syukur. Ah kieu Ibu carana. Ieu mah manawi kaange gitu Ibu nya. Bapaknya bonganna naroskeun gitu. Kieu carana Bu. Di mana muncul rasa kaduhung dina belajar contohnya nanya, duh ya Allah ya Rahman ya Rahim gitu. Kaduhung pisan dina umur sakieu kakara orang daek ngaji diajar ikro diajar tata cara wudu tata cara salat kamari ka mana wae gitu kan ya kaduhung gitu. Sebenarnya teu perlu Ibu. Nah sabab anu geus kalewat teu berguna. Paling pakai contoh hungkul gitu. Lain kudu diratapi gitu. Pakai contoh we hungkul. Tutupan kunaon ku rasa syukur. Kumaha carana? Pas emut kan tadi teh ya. Pas urang ngarek ngarenghik seperti kitu nya can kana diri sorangan. Maka tutup ku syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun ya Allah. Nuhun ya Allah. Dina umur anu penghujung ieu, dina napas panyesaan Allah masihan kesempatan keneh ka urang. Allah masihan keneh waktu dina sisa napas ieu pikeun naon? Pikeun ngalaksanakeun parentahanna nyaeta thalabul ilmi teh. Jadi disyukuri we alhamdulillah nuhun ya Allah. Sok sanajan abdi dikersakeunana terus pensiun gitu gara-gara pensiun orang jadi rada eling rada deket nyadari umur terebeak napas terus empet gitu kan ya Ibunya disyukuri tutup ku syukur beres satu tetap tutup ku syukur alhamdulillah alamin nuhun ya Allah nuhun terus tong diratapi gitu. Nah sabab teh aya guna gitu panginten Ibu ya janten kumaha tuh pami urang biji eta rasa rek nyacan ka diri sorangan maka tutup ku rasa syukur nuhun ya Allah coba kira raoskeun Ibu nya ieu mah jang abdi kita sarenas namanya tanapi nya sasarenganlah Ibu bapak sadayana supados urang teteg dina naon dina ngajalani sisa-sisa kahirupan ieu keun anu entos mah tos kalewat mah teu kedah diratapi nikmati ayeuna kapayuna nuhun ka Allah Subhanahu wa taala rehna urang dina sisa umur dina sisa napas masih keneh dipasihan kesempatan berbuat sakumaha kahoyong anu masihan ieu kahirupan teu wae Ibu nya. Mudah-mudahan tercekap, mudah-mudahan terpuas supados milarian deui
ngaji terus tolabul ilmi terus gitu panginten ibu hatur punten bilih itu sesuai sareng anu no, ditaroskeun gitu nya wayahnya lah kayak panginten mudah-mudahan Allah ngerasakeun umur orang aya orang dina kaayaan sehat orang patepang deui secara patepang wajah pamprok jonghok abdi kirang naon teh kirang biasa gitu online kieu nya gitu panginten ibu hatur punten pisan kasadayana bilih aya koreksian aya nu ningal dina naon namanya teh streamingan ieu sapunten anu kasuhun mangga koreksianana diantos terusnya komentarna oge mangga gitu diantos pada saling nama itu panginten. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.